Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fa'in kuasa salam mengucap anjeun. Pama tarinaon perkara. Takulu eta ngucap anjeun pisan atur naon perkara ucapkeun ku anjeun. Ti tamzikis ya saufiati dina nyosoehna. Ahli tasawuf asyaba jadata kana pirang-pirang pakaian anyar ba'da sukun ya wujudi. Dina sabada piting nagasong ati wal kirogi dina sabada rapian dina simetri nguping. Paling naum karena saya tuna iya supiah kabe. Yumasi kuna eta nyosoy atau ngopelet. Ya supiah kabe hakana sia jarida. Kitoan kalawan pirang-pirang tekan singgoron pirang-pirang letik. Wayu parikunaha jeung ngabagikeun ieu supiah kabeh akana ieu kitohan sigoron al qaumi ka kaum wayu sammunaha jeung ngaranan ieu supiah kabeh akana ieu kitohan sigoron al kharqata kana lamat lantas kudu nganyahokeun anjeun annazalika kana saestuna itu tamzikus supiah mubahun eta dimenangkeun iza kutiha di mana-mana ditestet ieu mufradnya tekutiat iza kutiha di mana ditestet ieu saub kitoan kalawan pirang-pirang tekan murabba'atan anu pasagi opat asluhu anu pantas ieu kitoan litarafi isyabi pikeun nambah pirang-pirang pakaian wasajadati jeung pirang-pirang sajadah. Fa inna kirbasa karana saestuna lawan yumazaku eta disosoe dipepedet ieu kirbas hatta yuhato dengan dikaput minhu tina kirbas naon al-komisu baju kurung wala yakun jeung teu kamuktian naon dalika itu yumazaku kata tamzik mah yumazaku tabian etang wareken di anau karan yumazaku tamzikun etanya soeh ligordin karana tamaksudan wa kadzalika tarafi musyadi la yumkinu illa bi'ita istigori wa kadzalika ieu seperti kirbas tarafi musyadi ari nambah pirang-pirang pakaian la yumkinu eta sekongang ieu tarfi musyad illa bi'ita hain ku pirang-pirang tekan asigori serang letih padalika itu tartib musian maksudun maksud wat aprikotu jeung ari ngabagikeun ala jami'i ngabagikeun tekan tadi di ari ngabagikeun ala jami tasakabehan jama liya umma supaya walatra naon dalika khairu itu kalusan maksudun ada maksud membangun benangkeun Walikul malikin jeung eta meunang pikeun sapersan wajah milik ayat parian naksekieu kulli malik kirbasau-kana lawanna ieu kulli malik biasa tikatin kalawan 100 tekan wayu iyaha jeung mikeun ieu kulli malik kana mi'atakit limi ati miskinin ka 100 yang miskin walakin yan bagi dia tetap tidak penting naon antakuna yan kabuktian naon kita pirang-pirang tetekan yaitu yumkinu eta segera kongang naon hayun apa yang dialap manfaat naon dia ya kita kiri kong dia nambah wa inna ma manakna jeung pastinanya dah
Wa inna mana jeung satir nyegah urang saraya istima ina muping nyegah atam tiko kana nyosoe al mufsida anu marusak lisaubi kana pakaian alagi anu ya likuruk sa naon ba'du samanya lagi saum bihayasula yabqa kusakirah tetap ya ba'duhu muntapaan bari alap manfaat naon dia ba'duhu tawatul tanzikul muksid tajiun etang warakun mahdun anu melak laya juzu untuk menang ia tanzikul muksid dia ikhtiari kalawan pemilik sarangan al-adabul komisu ari adab sasatun kalima muwafaqatul qaumi ketamatukan ka kaum tiap-tiapnya ia nangtung tidak komat di mana-mana nangtung sawa dengan seji minhum kisah kaum kabe iwujin dia tetap hati sadikin anu benar min gueria yang tidak sekalawan ria wata kalupin jeung makna-makna au koma atau nangtung ia wahid ditiarin kalawan pamilih serangan min gueri inhari wujudin tina tekalawan mertengahkan tetap hati wa qomat dengan nangtung lahu karana wahid sahajamaatun jamaloba Fala buddha kami simina muwafaqati kena muwafaqah nakutan. Fadzalika ta'arifu muwafaqah min adabi subati eta tidak sapanya perang-perang andam sabna ada dengan. Wa kadzalika jengnya itu seperti kiam kita muwafaqatul kaum kiam. Ya, Injarot lamun berjalan naun ada tupo ipatin adat nak golongan di tanah hiat amamati lamun berjalan adat nak golongan di tanah hiat amamati berjalan karena nyingkir sorban ala muwafaqati sahibil wujdi netepan kana metikan kajal bukan itu arti tidak safaqat di mana raga naon amamatu sorbana sahibil wujdi au qolaa atawa mudar sahibil wujdi asyaba kana pirang-pirang pakaian tidak safaqat di mana-mana raga anu isaum sahibil wujdi naon sabu pakaian sahibil wujdi ditanziki kalawan nyosoy kal muwafaqatu tahari masukan pihak di umuri dina pirang perkara min husni subati eta tinatna rejengan wa usrati jeung tinatna rejengan dia mukhalafatu kara nyulayaan muhisatun eta ngaresaskeun eta karate walikul qaumin yata bikan sabantuan kaum rasmun arif ciri wala budak jeung mesti min mukhalaqatil qaumi min mukhalaqatin nasi tinna gawe budi paparti ka jama-jama dialakin ku pirang-pirang alakna nas kabeh sama seperti perkara ora ada tahyumna fil qaumi hadis la siaman sumawana idza kanat di mana-mana kemungkinan di aslatin alakon eta pirang-pirang alak piaan eta pian alakon husnu isyrati ari-ari rejengan ya makana itu husnu saya rejengan wa mujamalati jeung ngalus-ngalus watap ibu qabi jeung ngaluskeun hate nyenangkeun hate jeung ngaluskeun hate dia musta'adati dia musadati kusiri turungan. Wa qawlu qaili jeung ari ucap pangucap inna zalika bid'atun inna zalika sayyiduna itu muwafaqah bid'atun eta bid'ah lam yakun tekabuktian ieu dalil daya ieu dalil sahabat eta sahabat palaisa wa qawlu qaili inna lillahi am yakunati fala ta'etan te umar wa qawlu qail
Walaisa ta'atan naon kulumat sakur-sakur perkara yuk kamu ahli hukuman naon dibati kungamanang kena emak mankulan ritukia anis sahabat di lanum lain nama mahna duru jeung pas yang dipikaran panhir ti kabu bid'atin eta ngalakonan bid'ah urogi anu malawanan ieu bid'ah sunatan kana sunnah ma'surat ditukia walam yunqa jeung seditukia naon annah yu nyegah an syai'in tina hiji perkara min hadza tina ieu muwafaqah wal qiyamu jeung ari nangtung indan dukhuli dina nalika asup lidakhili karena pikirnya asupnya jeung ari nangtung nalika asup lidakhili karena jaman asup kira punya asup moronang mana jadi nangtung nama nangtung pribumi katanya hari nangtung mana pribumi minda dohnya ka asup lidakhili karena jangan asup lam yakun edat pengertian min adat yang Arabi edat yang adat orang Arab bahkan apalik takabuk jasa sahabat yang layak kumuna edat karena langsung ia sahabat kami li Rasulullah salam karena Rasulullah salam Rasulullah sahabat makaranya ada tiba di awal sabana pirang-pirang pindah sama seperti perkara rawahu anu ngariwayatkeun kana ieu saha Anasun Rami walakin idza lam yasbut jeung tetap dina di mana tetep dina yekian naonna yeun panjenengan amr anu umum pala naro teningali ketenekadikeun pala ronaro tenekanikeun urang nya di kana kiamba san kana madarat di kana kiamba san kana madarat bila di pikiran negara Allah piano darat berjalan naon al adat di hari 9 anu berjalan adat dina eta 9 di kromida ini ku ngamuayakeun ka jalma anu asup ngamuayakeun ka asup yakiane ku nangtung ta inna maksud ini tinasian ini kromi eta ngamuayakeun wa ikromi jeung pengesna ngamuayakeun wa tatibul qadi jeung haluskeun hate di kukian wa kadzalika jeung etanya kedusap pertikian sair anwa'nya musa'adati hari sate pada pirang-pirang warna lumen tidak kusida di mana maksud diakui anwa'nya musa'adat naon tatibul qalbi ngaluskeun hate menangkeun hate dengan maksud diakui anontan ayat wasolahat jeung gawe dari istilah istifaku komen ala amrin bainahum wasolahat jeung gawe istilah alaiha kana ya anwa yang musa'adat sajamaatun jama mubah pala ba'sa kata yang madarat tatim musa'adatin kurungan kajamaah sampai alaiha kana itu anwa musa'adat bali asanu balik ka ari halus al musa'adat etanungan ilama aina perkara waroda datang tidak yeuna naon nah yeun panjang layak malu anu terima yeun nah yeun at-ta'wila ta'wilan tafsiran wa mina adabi jeung eta tina sapana ada datakrama Allah yakuma harian henteu nangtung ya mustami liroksi karena joget ma kaum sarta kaum yen kana lamun kabuktian kalakuan jeung tingkah yus asqalu eta dihitung-hitung berat naon rok suhu jogetna ieu mustami wala yusawisa alayin ahwalau bi'ataf dengan alayakum wala yusawisa dan kita tahulah
walai sawisa jeung teu ngarisaukeun ieu mustami alaihim ka kaum kabeh awalahum kana pirang-pirang tingkahna kaum kabeh di roksu karena di roksu min goeri izhari tawajudi tina sekolah mertelakeun api-api sogati mubahun tadi menangkeun wal mutawajibi jeung ari jalma anu api-api sogati huwa tari mutawajib allazi atajama yalu anu pertela lil jam'i kajama loba anu pertela kajama loba min hutilazi naon asarut tasalupi tapak maksa wa man yaqumu an sidqin la taskilut tiba wa man jeung sajama yaqumu anu nantung ieu iman anu sidqin dina bener la taskilut hitung berat kana yaqumu naon atiba pirang-pirang watak. Pakulubul hadirina atuh ari pirang-pirang hate yang hadir kabeh tidak kanu di mana-mana kabuktian hadirin kabeh min arbabi qulubi eta pirang-pirang jama ngabogaan pirang-pirang hate dan sampurna. Mihakun eta jadi ukuran. Lisidki pikeun bener. Wa takalupi jeung maksa-maksa. Benar wujudisna atau takaluk wasila jadi taruh sabadun ulama anu wujud tina dasokati asen benar sayang benar pakola kulingan dawuh ba'duhu sihatuhu ari anu benerna yu wujudi qabulu qulubi hadirinna eta narima pirang-pirang hatena da mengajar kabeh tau kana wujudu tidak karena lima kemungkinan ia hadirin kabeh asalan pirang-pirang pantar ditantar penjarwaan guero abdadin saya di pirang-pirang lawanan pain kulta kalau mengucap anjen pama karinawan balut tiba eta tingkana pirang-pirang watak kan puruk ngewa ia tiba terkecek nyawa yatiba ani roksi tina jogen wayas dikun jeung ilaan ilal auhami kana pirang-pirang ciptaan naon anu saetuna roksi batilun eta perbata walah wen jeung ulin-ulinan wa mukhalifun jeung nilayaan didini kana agama pala yarau suluy ningali kana roksi saat dujibin jamu ngabogaan dina agama illa wa yarkiru an jahil kan yadu jiddinhu kana roksi dan kuasa paklan sah kudu nganyawakeun anjeun anna jidda kana dinas la yajidu eta teu nama jidda ala jiddi rasulullah sallam kana dinas sallam wa qurru aja selingali Rasulullah al-habasata kapiran ka urang ti yazilin anu joget nya basa kami teu masjid wa ma ankaro jeung teu inkar Rasulullah bukan itu yaziluna lima karena perkara karena anu kabuktian yasinuna di waktu eta tetap dina waktu lain anu pantas di kana yasinuna wayre waktu lain al idu eta poe lebaran wa min sakin jeung pidama laikin anu pantas di kana itu yasinuna kaum kabeh samawe resakin laik mah menjadi kaum kami al-habasah tu eta pirang-pirang orang Habsi. Na'am nufratut tibai anhu li annau yuro qaliban makunan billah. Naam benar ia anna jidda la yazidu ala jidda salam. Menangka jawabnya anna jidda la yazidu ala jidda salam.
Nu prototibahi ari nyawa na pirang-pirang watekan hutina roksu li anau roksu yuro eta ditingali roksu golibana kagalibana makrunan baru dibarengan eta ditingali roksu golibana kagalibana makrunan baru dibarengan dilawi kulit-kulitan wala bijeng tasolinan walahu jeung lahu wala bijeng lahu dibawa dari dan walakin li awam jeung datapina pikeun pirang-pirang jamu bodoh minaz junudi ti urang junud wal habasati jeung pirang-pirang urang hamsi paman jeung jame asbahahum anu nyarwaan ieu manhum ka junud kabeh wa huwa jeung ari ieu roksu makruhun anu dipikang ewa bahun makruh pikang ewa makruh pikang ewa lidawiya manasibi pikeun pirang-pirang jamal ngabugaan pirang-pirang martabat. Yang roksu lanjaliku ada sepantas roksu bihin ka ieu dawiya manasib kabeh. Wama jeung ari perkara kuriha anu dipikang ewa ieu malikawani karana kabuktian ieu emak gue rola ikin. Eta sepantas kalian ada sepantas di manasibi dawiya manasibi anak martabat dan jamal ngabugaan martabat falaya juzu ta eta teu meunang naon ayu sopa yen disipatan ieu mah kuriha bitarimi kuharam paman dasa jama saal menta ieu man pakiron kayu pakir saean kana ji perkara patohu tuluy mere ieu pakiron paman salah pakiron saean atau tulai merah ipakiron buka men rogipan kanjirati karena sa kemuktian naon dalik itu tohu to'atan eta to'at mustahsanatan abirekan alus itu alus walau salah dalam men tak ieu men malikan ka raja atau tulai merah ieu malikan buka men rogipan kana nyiroti au rogipani atau roti lakana tanyakin pembuktian ieu tohu rogipan tohu mun karon eta dipingawa indan nasi nunggu jama-jama pas tanggal samena wa maktuban jadi tuliskeun fi tawaria amari dina pirang-pirang tarikh pirang-pirang hadis dituliskeun min jumlati masawi dina sapana jumlah pirang-pirang kagorengana ieu malikan wayu ayiru jeung ngera-ngera bihi ku itu tohu rogipan saa komu pirang-pirang turuna ieu malikan wa asyau jeung pirang-pirang jaman turut tapi penganut wa asyau jeung pirang-pirang jaman turut ka malikan sudah kanjak mere roti hiji wa ma hadza jeung sartana ikan zalika munkaron kala ya itu tak menang non ayu kola ini tak non malaparna ma ari perkara pal negawi malikan hukana emas ma ari perkara pal negawi malikan hukana mahram eta haram ya anau karena saya sunah malikan min ayatu innaus binatul malikan atau eta mere ya malikan kubzan kana roti ya pakiri ka ya pakir asanun eta alus wa min hayatu innahu jeung tina sakira ya tadi asapkeun kana min hayatu innahu nutifayun jadi wali annahu min hayatu innahu itu wali annahu min hayatu innahu wa min hayatu innahu jeung tina sagese tuna malikan bil idopati u disarande keun nisbatkeun ila mansibihi kana martabatna malikan walakin min hayatu innau malikan kalman eta seperti nyegah
dia idopati kurcarandekeun ila fakiri ka janu fakir. Mustakbahun eta anu dihitung-hitung goreng. Obara annahu nu ditakdirkeun dalam mah tadi teh wali annahu min hayatu innahu bi idopat kama si kalmansi mustakbahun. Pakadzalika tanya itu seperti pakadzalika tanya itu seperti itu tadi aktohu ya aktohu rogipan. Pakadzalika tanya itu seperti itu aroksu ari joget wa majeng perkara yadri anu berjalan ieu mak madrot na tempat berjalan roksu. Masa minal mubahati buktina terang menangkan. Mubahatul awami sayyiatul abrori. Wasanatul abrori sayyiatul muqarrabin. Mubahatul awami jeung ari terang-terang dimenangkan pikeun terang-terang bodoh. Sayyiatul abrori eta terang-terang kagorengan terang-terang yang halus. Dan abror mah goreng. Ngan awam mah menang. Dan awamah kumaha menang dan jang abror mah goreng. Wasanatul abrori jeung ari pirang-pirang halusna pirang halus. Halus ka abror sayiatul muqarrabina eta pirang-pirang kagorengan pirang-pirang janu. Sayiatul muqarrabina eta pirang-pirang kagorengan janu gawe kades-kades. Walakin hadza min hayatu ya sifati ilal manasib. Walakin hadza Aroksu wa mayadri marminan. Walakin hadza jeung tetapina ari roksu min hayatu ilatipati eta tina secara ngalirik ila manasibi kana pirang-pirang martabat. Wa amma iza mudiro jeung anak pon dibanding tingali naon ilai roksu tina zati roksu wajabat wajib naon harus mengahukuman di anauku saya roksu wa tegesa roksu tina zati roksu ngatarima era saya haram era roksu Allah alam Pokor horoja atau itu keluar min jumlah tafsili tina sadilan bintikan asalin sila naon annasima saya tunangupi kod yakunu eta perkadang kabuktian ieu sima aroman eta haram masdon anu meles. Kod yakunu jeung terkadang kabuktian ieu sima eta mubahan dimenangkeun. Mubahan dimenangkeun. Kod yakunu jeung terkadang kabuktian ieu sima eta makruhan. Kod yakunu jeung terkadang ieu sima eta mustahaban. Disunatkeun. Amal haramu anapun arisima anu haram. Bahwa saya teri haram. Li aksarin nasi etap pikeun kaloban jama-jama. Nasubani di pirang-pirang pemuda. Waman jeung jama golabat anu ngalimni alaihin kaman kabeh naon syahwat di dunia. Nikayang kana dunia. Palayu hariku tuluy tengusikeun naon hasti mau nguping. Minhum si suban jeung man golabat. Palayu kulit tengusikeun naon hati manguping minhum itu suban jeung man golabat. Ilama angin kana perkara huwa anu ari mah kalau golibu et ngalindi ala qulubin kana pirang-pirang suban kabeh. Bani man golabat. Minat sifati buktina pirang-pirang sifat al-mazlumat ingatan. Wa makruh jeung anapun hari nguping mau dimakruhkan, mau dimakruhkan. Awak saya makruh liman adalah seperti jama
yunazilu anu nempatkeun ieu manhu kana sima maksudna kana masmu nanya lima eta pikeun jama yunazilu nempatkeun ieu manhu kana sima ala surati malukina kana rupa malukame walakin tapina man yattahidu eta ngajadikeun ieu manhu kana sima adatan kana adat tau pikeun man fi aktaria awqati dina kalobana pirang-pirang waktu ala sabilillahi netepan sanna irinan ama mubah jeung anak panarik sima odi menangkeun awa tari mubah liman eta pikeun jama la haula nu teu aya bagian eta tetep lahu pikeun man minhu tina sima illa taladudu maka ini ibadah terhadap illa taladudu ang anak-anakan bisauti ku suara al-hasnan halus wama mustabu jeung anak pun ari silma awisinatkeun awa satari mustahab liman kepikeun jama golaba anu ngalinding alika man naon hubbullahi ta'ala mika cinta ka Allah ta'ala wala miharik jeung tengipikeun naon asima ungu pingin iman illa sifati angin kana pirang-pirang sifat al-mahmudata jama kalimat al-mahmudata dipuji wallahu walhamdu jadi saya puji lillahi adalah sakungan Allah wahdahu bari saja Allah. Assalam jeung munggah para Roma selalu di Allah ala Muhammadin katanya Muhammad wa ala wa ali jeung kulawargana jeung Muhammad. Kitabul amri kitab eta buat pemerintah ada sajalid. Kitabul amri ari kitab eta buat pemerintah dia ma'rufi wa nahyi anil munkari. Bahwa jadi kitabul amri al-kitab mutasing eta kitab anu kasarapan menduk yang adati. Dina saparapatna perang adat asani anu kadua yen kutubi iya di ulumuddin dina terangkan kitab yang mudir marahin. Alhamdulillah arisanaya puji lillahi adzakan Allah allazi anu la tustatau sedimitian naon al-kutubu pirang-pirang kitab illa bihamdi aing kumuji ta'lazi. Wala kustamna sarang dikeun teu diparinkeun wala kustamna jeung teu dibikeun naon ani kamu pirang-pirang nikmat illa biwasitati karomi ani ku perantaraan bageurana ilahi warob bihi jeung pitulungna ieu lagi wassalatu dirahmat ala sayyidil anbiya'i eta muga ka mustina pirang-pirang nabi Muhammadin tegasna kanjeng Nabi Muhammad rasulihi anu jadi utusan ilahi Allah wa abdihi jeung abdina ilahi ali Allah wa alaihi jeung muga kabarna Muhammad apa yirina anu alus kabeh wa ashabi jeung kapirang sahabat Muhammad at-tahirina anu bersih kabeh mim ba'di anu sapina sadaya Muhammad amma ba'di fa inna Allah sayyidina marentah dia ma'ruf pitana kausan wan nahya jeung nyegah anu munkari tina pamunkaran wa etri amro bi ma'ruf al-qutbu eta pusaka atau pokok eta pokok al-a'zamu anu leuwih gede dina agama wa ya amro bil ma'ruf al-muhimmu eta perkara penting allazi anu ibta'asa mutus ya kira ta'ala bahasane allazi anu ibta'asa mutus Allah Gusti Allah lahu karana ieu lazi lagi tanya amro bil ma'rufnya an-nabiyina ka para nabi kabeh ajne sabana walau tiya lamun ditilep naon bisa tuhu amparan tadi amal ma'ruf disertakeun kana amparan naon bisa tu amparna ya amro bil ma'ruf wa umila jeung ditinggalkeun naon nyamu nah amar bil ma'ruf wa amalu jeung amal teh pekerjaan
Wa amal bi amana ya amar bil ma'ruf. La ta'at tolat yakin kosong naon an nubuwat sifat kanabian. Wa mahalat jeung leungit naon adiyanatu keagamaan. Wa amat jeung walatra umum naon al-fatratu pegat wa fasad jeung masyhur naon ad-dalalatu kasar wa fasad jeung masyhur naon ad-dalalatu kasasaran wa sa'at jeung sumarambah naon al-jahalatu kabodohan wa tasro jeung merambat naon apa karuksakan wa tasaka jeung lega naon al-kharqu asal mah bedah maksudna ruksak naon al-kharqu ruksak agama wa khorobat al-kharqu ruksak agama wa khorobat jeung ruksak naon adiladu pirang-pirang negara wa halata jeung ruksak saha al-ibadu pirang-pirang Allah walam yashkuru jeung teu nyaho ieu ibadah kabeh dia hilati ka rusak illa yaumat tanadi aina poyan kiamat. Wa qad kana jeung estu kabuktian naon allazi perkara ibna anu sieun urang sadaya ayakuna kana yen kabuktian ieu lazi Wakor kana dia itu kabuktian non alladhi perkara itu sih orang saya kurang iladi fa inna lillahi wa inna rajiun etalapan fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun eta verifikasian jadi kita pun inna lillahi pada saya amar ma'ruf ini kodin darosa karena itu narima leungit lebur tanya. Karena itu narima langit min hadza qutbi dina ieu pokok naon amaluhu padane ieu hadzal qutbi wa ilmu jeung ieu hadzal qutbi naon teh qutbi tadi amar ma'ruf teh wan mahaqo jeung narima langit dia kuliah kalawan sama sakali naon hakikatna hadzal qutbi wa rasmu jeung tirina hadzal qutbi Pastaurat tuling ngawas anak ala kulubi kana pirang-pirang teh naon mudahanat wa qalqian tepan pamahi wan mahad de narima leungit apa napi lebur panpat de narima leungit anha dina ieu kulub naon muraqabatul khaliqi ngalingakeun kadat anu ngadama wasar salah jeung ngumbar kana pingencar wasar salah jeung ngumbar kana segala-gala tiba hawa yang nuturkeun kana hawa nafsu wasahawati jeung pirang-pirang dipikayang istirsalaba ini seperti ngumbarna pirang-pirang kesatuan wa azza jeung langka ala bisatil ardi dina luhureun hamparan bumi saha mukminun jama anu iman sodikun anu bener la ta'khudhu anu terkena kamu mukmin billahi dina agama Allah naon laumatula imin panyatanna jaman nyatan paman tasajama saha anu ngalakukeun ieu men fi talafi hazihil patroti dina nyusul ieu pegat wasada jeung nutupan ieu men hazihis salmata kana ieu katatadan imma mutakaffilan boh anu nanggung di amaliha paman sa kita dia seperti pasadda hadis salmata imam mutakabilan nu anu nanggung di amaliha kana migawena ieu had
kana migaweana ieu hadiah patroh au mutaqallidan atawa anu ngongkorongkeun. Jadi ngongkorongkeun maksudna jadi ngajabatkeun. Aku ngongkorongkeun kana hadiah patroh. Au mutaqallidan atau ngongkorongkeun lipan tibiha kana ngaluskeun kana langsungkeun. Lipan tibiha kana ngaluskeun hadiah patroh mujaddidan orang nganyar-nganyar ya habis sunati kana sunnah ada sirati anu ruksak nahidun orang hudan di akbaiha nahidun terus hudan di akbaiha salam mawa pirang-pirang kapayana hadis sunnah jadi bangkit sunah-sunah anu bareras dilaksanakeun. Nah, idon berhudang di banyak kalau mawa pirang-pirang apa ya hari hadis sunnah. Wa mutasammir jadi singkir. Iya dina hirupkeun kana hadis sunnah. Kana kabuktian ieu man mustasaron eta anu dipilih sama ditangtukeun. Mustasaron itu dipilih bimbaini al-khalqi di antara makhluk. Dipilih dia sunnatin ku ngahirupkeun sunnah abdo anu ngadatangkeun naon az-zaman ila imma safiya kana mai hanana sunnah wa mustadiddan jeung anu nyorangan dikurbatin kana gawe kadeus sabar kana gawe kadeus tatado alu anu jadi handap naon darajatul qurabi pirang-pirang derajatna pirang-pirang gawe kadeus pirang-pirang derajatna pirang-pirang kadeus duna darwatika karena arah-arah sanad bunyi duna zarwatia arah-arah luhurna ieu kurbah pamustadid dan je anu nyorangan dikurbatin kana gawe kadeus tatambu alu anu jadi handap naon darajatul qurabi pirang-pirang derajat duna darwatia arah-arah luhurna ieu kurbah wa jeung ingat nah nu ari kuring nu syarhu eta bakal merpelakeun kuring nya mahu kana nya mu'na ieu amar bil ma'ruf nya amar ma'ruf fi arbaati abwabin aw pirang-pirang bab al-babul awalu ari bab anu kahiji nya mu tengah nyahokeun syarhu eta bakal merpelakeun kuring nya mahu kana nyanyokeun amar bil ma'ruf fi arbaati abwabin al-babu awalu alul kaiti fi wujubi amri atas namarkanakeun wajib namarentah bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Apabila jeung kautamana ye amri bil ma'ruf. Al-babu tsani ada nu kadua fi arkani atas namarkanakeun rukunna ye amri bil ma'ruf masyruti jeung terang-terang syaratna ye amri bil ma'ruf. Al-babu tsani suara nu katilu fi majarihi ada tetap dina markanakeun terang-terang tempat berjana ye amri bil ma'ruf wa bayani munkarati jeung mertelakeun pirang-pirang munkar al-makhlupati anu ditondongan teu ada tina pirang-pirang adat al-babu rabi wa ibnu qafat fi amri umaroi ada tetap tina mertelakeun marentah pirang-pirang pemerintah wasalatini jeung pirang-pirang raja marentah bil ma'ruf kana kalusan wa nahyihim jeung nyegah ka ieu umaro kabeh anu munkar kana pembaran al-babul awalu aribun kaidi fi wujubi amri edat namarkanakeun wajib namarentah bil ma'ruf wa nahyi anil munkar apabila ti jeung kautauna amri bil ma'ruf wal mazammati jeung nyatan fi ihmali dina ninggalkeun kana amri bil ma'ruf wa yadu'ati jeung ngorekeun kana amri bil ma'ruf
Waya dulu jenuhkeun ala dalika kana itu wujubul amri ba'da ijma'il ummati ila sabadarum pugna umat alaikan yadalik dalik wujubul amri. Ya sabada ijma' umat rampungna umat alaikan yadalik wa isyarat ya ukuli dan pirang-pirang isarahna pirang-pirang akal as-salimah selamat ilaikan dalik. Naon al ayatu wal ahbaru wal asaru. Amal ayatu anapuan ari pirang-pirang ayat faqalu ta'ala kata Allah Ta'ala. Wa takun jeung kudu kabuktian minkum eta tina karanjeun kami sa umat yang anu ngajak ieu umat kami ila khairik kana kalusan wa ya'muruna jeung marentah ieu umat kami bi ma'ruf kalusan wa yanhauna jeung nyinga ieu umat kami anil munkar tina pemungkaran wa ulaika itu umat kami hum sabir pasal. Allah itu umat kami, humari umat kami, al-muflihuna eta jalum bagja kabeh. Tapi ayat ini saya tetap tidak ayat bayan wa ijabi hari mertelakeun ngawajibkeun. Painna qaulahu ta'ala karena sesuna dawan Allah Ta'ala wa takun lapan wa takun amrun eta marentah. Wa dohiru amri jadi dohirna amar marentah al-ijabu eta ngawajibkeun. Wa piyajeng eta tetap dina ayat bayanu anna pala hari mertelakeun saestuna kamanggaan manutun eta ditanteakeun di kana ieu amru dia ma'ruf. Ilhasara karena ngaringkes Allah. Wa qala Allah wa ulaika humul muflihun. Ada hasruna eta domir pasal. Tapi aja eta ayat bayanu anna hari mertelakeun saestuna ieu hari mertelakeun saya tuna ieu amru dia ma'ruf fardu kifayatin eta fardu kifayah la fardu ainin lain fardu ain wa anaunya tuna amru dia ma'ruf iza qomat eta di mana-mana ngalakonan di kana ieu amru dia ma'ruf sa ummatun umat sakoto sa gugur naon al fardu anil akhirina di jalan sejen kabeh Islam yakul karena teu ngadauh Allah kunu kulluhum khamirina bil ma'ruf kuno kudu bukti aranjeun kami kulukum tegesna sadana aranjeun kami amirina et marentna kami bil ma'ruf kita kausan baqala balik tangadau Allah wa takum minkum ummatun laqad wa takum minkum ummatun faizan kana kana ieu fardu kifayah fardu kifayah anu fardu kifayah mama koma sama-sama ngalakonan di kana amru bil ma'ruf sawairun sayyidi au jamat atau jamaloba sakoto sagugur naon al haraju dosa anil akhirina di jalan sejen kabeh wah tasok jeung dari matangtu naon apa lahu kabagjaan dia ko ini naka zaman ngalakonan kabeh di kana ieu amru bil ma'ruf al mubasyirin anu nandangan kabeh wa intaqo ada jeung lamun tinggal diukenya wa intaqo ada jeung lamun tinggal anu tina amru bil ma'ruf sa khalqu ma'ruf ajeng sakabehna amma wala naon al hawaju dosa masa dirina sakabehna jalan tawasa kabeh alai kana ieu amru bil ma'ruf amalatna berisi wa qala jeung ngadaung Allah taala laisu sawa'a min ahli kitab ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili hum yasjuduna yu'minuna billahi wa yawmil akhir wa ya'muruna laitu yahudi kabeh sawaan eta sarua min ahli kitab eta itu ahli kitab eta yahudi teh min ahli kitab ahli kitab ummatun hari umat qaimatun anu ngadeg anu salat ummatun hari umat qaimatun salat yatlu anu mata ieu umat kabeh ayatillahi kana pirang-pirang ayatna Allah ana al-laili dan tengah-tengah putih menjadi umat kami yasjuduna eta jadi umat kami yu'minuna iman ya umat kami billahi ka Gusti Allah wa yaumil akhir jeung kana akhir wa ya muruna jeung marentah umat kami bi ma'ruf kana tausan wa nawa jeung nyindah umat kami anu mungkar sira pemungkaran
tarik munajil gancang ayu umat kami tiok kalau tidak terang kalusan mulai kajar umat kami minas solihin ya tapi banyak jam alus kami kalam ada tang penyaksian Allah lahum ka umat kami bisolahi kusoleh penyaksian Allah lahum ka umat kami bisolahi dimudara dia iman itu wungkuana iman bilang kamu si Allah wa yaumil akhir jeung poe akhir kenapa akhir hatta ado pasena ngumpulkeun Allah ilai kana iman billah ngumpulkeun al amr kana marentah dia ma'rufi wan nahya anil munkari wa qala jeung daung Allah taala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd wal mu'minuna jeung ari lalaki anu iman kabeh wal mu'minatu jeung pirang-pirang iman badum eta ari sapalina ye mukminun mukminat aulia ubain eta pirang-pirang anu ngawasaan ka deui ngawasan yang nuruna marenta ye mukminun mukminat ye marufi kana karusan wa yanhauna jeung ina ye mukminun mukminat aya munkari tina kemungkaran wa yusimuna jeung ngalakonan ye mukminun mukminat as-salata kana salat Fakodna asa saya penyipatan Allah al-mu'minina ka'ja iman kabeh dia naum kusaytuna mu'minin kabeh ya muruna eta maren saya mu'minin kabeh dia ma'rufi wa yanhauna jeung nya ya mu'minin kabeh anil munkar palazi atu ari jama hajar anu ninggalkeun ieu lazi atau jama anu ninggalkeun ieu lazi al-amru kana marentah dia ma'rufi wa nahya anil munkari orijun nu keluar anha ula ya mukmina ti na itu jamal iman kabeh alman mutina sifatan kabeh fi hadi ayat ini ayat wa qala jalla ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani israila ala lisan daud wa isa bin maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun lu'inna dilaknat sa'aladina jama-jama kafaru anu kufur iladina kabeh min bani Israel di bani Israel ala lisan Daud netepan lisan Nabi Daud kumaha jadi kita ucapkan Nabi Daud wa Isa bin Maryam jeung Isa bin Maryam dzalika lu'inna bima eta ku sabab perkara asau nyelayaan maksiat ya bima eta ku sabab perkara asau nyelayaan ieu ladina kafaru kabeh akan jeung kabuktian ladina kafaru kabeh ya kaduna eta maliwat batus ladina kafaru kabeh kanu kabuktian ladina kabeh layar tanahuna eta teungeureun ieu ladina kabeh an munkarin tina munkar fa'alu anu migawe ladina kabeh kana munkar ladina eta yakin goreng suara naon mak perkara labi saya itu goreng suara naon mak perkara kan kabuktian ieu ladina kabeh yap aluna eta migawe ladina kabeh wa hadza jeung ari ieu lu innal ladina nabi dawan Allah mangga wa hadza jari lu innal ladina goya putas didi eta pameatana ngabangetkeun id alala karena nyelatan Allah istiqaqum kana nahakna itu ladina kabeh ladina kafaru kabeh lilaknat kana laknat karena nyelatan Allah kana nahakna itu ladina kabeh kana laknat ditarjim ku sabab ninggalkeun ladina kabeh annahya kana nyegah anu munkari kana kemungkaran wa qala jeung Allah azza nama ya Allah wa jalla bin Allah kuntum bukti aranjeun kami khairu ummatin eta pangleuwih halusna umat ukrijat nulisan warkeun ieu umat bin nasi ka jana-jana amuruna marentah aranjeun kami dia ma'rufi kana halusan wa tanawana jeung aranjeun kami anu mungkaran wa hadza jadi kuntum khairu ummatin ya dulu eta hukeun ihaza ala fadilati amri kana keutamaan marentah dia ma'rufi wa nahyi anil munkari Inbayana karena mersalahkan Allah anawum kana umat kami air umat ini. Karena umat kami kanu eta kawu ya umat kami di kusana ieu amru dia ma'ruf. Khairu ummatin eta pangleuwih halusna umat ukrijat dikeluarkeun ieu umat din nasi ka jana-jana. Wa qala jeung adawu Allah taala
Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma nasu tahta poho ye kupar kabeh. Makana perkara dzukiru anu dielingeun. Dielingeun diingetan. Alam manasu tasana supaya kupar kabeh ma kana perkara zukiru anu dialingan ieu kupar kabeh di kana ma anjaina tanyalametkeun kami Allah alladzina tajama-jama yan hawana anu nyegah iladzina kami anu suit ya gorengan wa akhadna jeung nyiksa kami alladzina tajama-jama zalamu anu zalim iladzina kami nyiksana bi azabin kusiksaan baisin anu banget goreng bima kusabab perkara misalnya bima kusabab perkara anu kabuktian iladina kami yaksukuna eta pasek iladina kami di kusabab pasekna kabayana tuli mertelakeun Allah anaum kana suteladina yanhauna istafadu eta ngalapaina iladina yanhauna annajata kana kaselamatan ngalapaina binahi ku nyegah utawi nyegah anis we tenaga gorengan wa yadullu jeung nuduhkeun naon dalika itu qala ta'ala salam manasuk eta qala ta'ala salam manasuk ala wujubi kana wajib ayat dendai wa qala dengan Allah ta'ala alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakat wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Alladzina jama-jama immakannahum lamun netepkeun kami hum kaladina kami tidak adili aqamu. Tangalakona iladina kami asrat wa atau jeung ngalakonen ieu wa atau jeung ngalakonan iladina kami az-zakata kana zakat. Wa amaru jeung marentah ialah dina kami di ma'ruf kana pausan lain hau jeung dina kami anu munkari kana kemungkaran. Pa korona dalika bisolati wa zakati tina bisolina. Pa korona tuluy ngabarengkeun Allah dalika kana itu amru bil ma'ruf. Dibarengkeun bisolati kana salat wa zakati jeung zakat. Tina bisolina dina nyipatan jaman saleh kabeh wa mukmin jeung kabeh. Waqala Allah Ta'ala wa ta'awanu jeung kudu silih tulungan aranjeun kami alam diri kana kausan wa taqwa jeung takwa wala ta'awanu jeung ulah silih tulungan aranjeun kami alal ismi kana dosa wal udwani jeung nganiaya ayat tina ayat apa wal udwani jeung nganiaya wa huwa jeung ari wa ta'awanu amru dasmin eta marentah kukuh marentah anu pasti amru dasmin eta marentah kukuh wa makna ta'awun jari mana ta'awun al-hasu eta nagajereh jereh kita ngajirkeun eta ngajereh ari kana amru bil ma'ruf wa tashilu turuqya khairi jeung ngagampangkeun pirang-pirang jalan kalusan wa saddu subuli sarri sabilun sumuli jeung nutupan pirang-pirang jalan kagorengan wal udwan jeung aya jasa diimkani pungit-pungit kongen Faqala jeung Allah laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qaulihimul isma wa aqlihimus sufta labi sama kanu yasna'un laula yanhahum lamun teu nyegah ka Yahudi jeung Nasara kabeh saha ar-rabbaniyun ulama Nasrani kabeh wal ahbaru jeung pirang-pirang ulama Yahudi bukan pendeta teh wal ahbaru jeung pirang ulama Yahudi an qaulihim
tina ngomong na Yahudi jeung Nasara kabeh hal isma kawasan wa aklihim jeung ngadaharna Yahudi jeung Nasara kabeh asuh kana haram serta haram labisa eta yakin goreng muara naon mak perkara kanu kabuktian ieu robbaniyun kabeh robbaniyun jahat yasnauna eta migawe ieu robbaniyun jahat kabeh maksudna mah eta lamun robbaniyun jeung ahbar ulama Yahudi jeung ulama Nasrani teu nyegah ka Yahudi jeung Nasranina tina ngomongkeun kana dosa teu nyegah tina ngadahar kana haram labis sama kanu yasna goreng pisan perkara dipigawe ku robbaniyun jeung ahbar labis saeta kenapa naon perkara anu nya kalau ahbar kami yasna katanya kalau ahbar kami Papayana tuli martalakeun Allah annaum kana sayyidina robbaniyun jeung ahbar kami asimu eta dosa ya robbaniyun jeung ahbar kami ditarkin nahi sabab ningakeun nyegah. Wa qala jeung dawuh Allah taala falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Falaula kana ieu tahdid. Falaula kana geuning teu kabuktian. Saya lamun henteu. Falaula kana geuning teu kabuktian mina kuruni eta tina sapalihna pirang-pirang kurun teh periode. Min qablikum anu tepti aranjeun kabeh saha ulu baqiyatin anu ngabogaan kesat yan hawan anu ngejahye ulu baqiyah kabeh anu tadi tina karuksakan kayuni al ayatna kuruman saanjeun kan ayat pabayana pimartalakeun Allah annahu kana saestuna Allah ala kaeta ngaruksak Allah jami'ahum sakabehna yukurun kabeh illa qalilan angin saeutik minhum titu kurun kabeh satea qalilan teh ulu baqiyah teh kanu anu kabuktian ieu qalil kabeh illa qalilan saeutik minhum titu kurun kabeh kanu anu kabuktian qalil kabeh yan hawan eta nyeuna qalil kabeh anu pasal dina kausakan tadi mah ulu baqiyah teh Waqalan dengan Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin ya ayyuhallazina hayya jama-jama amanu anu iman ieu ladina kabeh kunu kudu bukti aranjeun kabeh qawwamina eta nu ngadegkeun kabeh negakeun kabeh bil qisti kana adil syuhada'a bari pirang-pirang nyaksian lillahi pamusti Allah walau ala anfusikum jeung sanajan madarat kana pirang-pirang awak aranjeun kabeh awil walidaini atawa ka indung bapa wal aqrabina jeung ka karamat kabeh wadalika yaitu kunu qawwamina wa etaidan al-amru eta marentah dia ma'ruf kana kalusan li walidaini ka indung bapa wal aqrabina jeung kana leuwih deukeut ka karabatna wal aqrabina jeung karabat kabeh wa qala jeung Allah taala la khaira fi ayat kalusan eta ikasirin dina anu loba min najwahum tina bisikan teh harewasan dina loba min najwahum tina bisikan ieu nas kabeh harewasan nakan ilaman anjama amal anu marentah ieu man bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayanan nasi paman desa jama yaqa anu migawe ieu mandalika kana tu amaro bisadaqatin ibtiwa mardhatillahi karana neangan kaduan Allah pasau panu bihi tabaka mere kami dewan Allah
Asau panuti tabaka merek kami kamen manjatan ajron kana ganjaran awi man gede. Pokoknya ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa'aslihu bainahuma wa in ta'ifatan jeung lamun silih paehan dua golongan mina mu'mina tiga iman kabeh tatalu tegasna silih paehan ieu ta'ifatani fa'aslihu ta kudu ngaluruskeun ngabereskeun Asli usahaku ngaluskan aranjen kami bayanau ma'amai ta'ifatan al-ayatan. Wal islahu dari islah. Nah, yun etanyentah anil bagi kita latut jadi ngabangkan ke pemerintahan adil. Tina latut wa'i adatun. Nah, yun etanyentah anil bagi latut wa'i adatun jangan balikkan ila ta'ati kana turun. Fa'ilam yak'a gina sangat ayat fa'ilam yak'a kalamun temiga wa irtijam pakon amaro ta'i pemerintah sautara dicitali kanan merangan dari jana pakolah Allah pakotilul lati tabaghi hatta tafi'a ila amrillah pakotilu tak kudu merangan aranjen kami alati tak golongan tabdi anu latut ilati hatta tafi'a dengan balik ilati ila amrillah kana perintah Allah wa zalika jaritu qatilul lati wa yatridalik annahyu akanjah an munkarit tinang munkar Wama barjana penarik terang-terang paminata eta tidak abar ma hari perkara uwiya anu kedieuna an Abi Bakrin as-Siddiqi radhiyallahu anhu setelah Abi Bakar qala tangan Abu Bakar fi khutbah tinina jutbah khutbah khutbah ya Abu Bakar ka khutbah ya ayuhan nas wa inna zaman-zaman innakum saytuna ranjun kabeh takrauna eta maca aranjeun kabeh hadi ayat kana ieu ayat waktu awiluna jeung nakwilan kenafsiran jeung nakwilan aranjeun kabeh kana hadi ayat ala khilafi ta'wil ya netepan kana sulaya ta'wilan hadi ayat ya ayyuhalladzina jama amanu anu iman iladina kabeh alaikum mesti ka aranjeun kabeh ya zamu Alaikum istikaranjen kami anfusakum kana ngariksa terang-terang awak aranjen kami. Laya durukum wa ngamagarakeun karanjen kami saman jaman bolong sasar jeman. Zata daetum di mana-mana menang pituduh aranjen kami. Wa ini jasa sunah kuring sami ku eta nguping kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kulo baringan dawuh Rasulullah. Ma min qaumin amilu yawma min kaumin tepati tiji kaum amilu anu migawe kaum kami dia masih kana pirang-pirang maksiat wa pin jeung eta pieu kaum kabeh man arija ma yakunu kawasa ieu man ayun kira kana yen inkar ieu man alayim ka kaum kabeh falam yapka tulis teu migawe ieu man illa yusiku kawasa ayun illa yusiku ay deket naon ayya ummahum yang ngawalatraan ka kaum kami. Saha Allah Gusti Allah. Biazabin kusiksaan min indi istandingin Allah. Waruya diriwayatkeun an Abi Sa'labah al-Qasani naon annaun Abi Sa'labah ta'ala eta ngaroskeun Abi Sa'labah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antap siri qauli ta'ala tina tafsiran dawan Allah ta'ala la yadurukum man dhalla idza tanaitum. Maqala kulinga dawuh Rasulullah ya Aba Sa'labah ya Aba Sa'labah muruk kudu marentah anjeun dia ma'rufi kana kausan wanha jeung kudu nyegah anjeun anu munkar kana kebenaran. Paidaro ayat tadi ningali anjeun suhan kana mendit muto anu diturut wahawan jeung hawa nafsu muttabah anu diturut wa dunyan jeung dunya mu'sarat anu dipilih wa hijab kulli dhi ra'yin jeung ngagumkeunana
sakur-sakur jam mengabugan pendapat biroi karena pendapatnya ia diroin dan ngagumkeun anak sakur-sakur jam mengabugan pendapat biroi karena pendapatnya ia diroin palaika tahmisikan jen dinafsika kana ngariksa awak anjeun wadah jeung kuringgakeun anjeun an ka anjeun al awama ka pirang-pirang jam bodoh inna min waraikum saya tuna ada tina satu kangen bersabada inna min waraikum saya tuna ada tina satu kangen aranjeun kabeh fitanan ayat pirang-pirang fitnah kakitok ilaili seperti pirang-pirang tekan puting al-mudlimin poe lil mutamasiki ada tepikeun jamaah anu tetekelan pihak dina ieu fitanan tekelan binis liladi kana pantarna perkara antum anu ari aranjeun kabeh alaihi eta tepan kana ieu lagi ajru khomsina jadi khobar muakhir dan mubtada muakhir tina lieu mutamasiki ajru khomsina ari ganjaran 50 jama minkum aranjeun kabeh tiaranjeun kabeh. Kita ucapkeun naon ba minhum balikat itu awam kabeh. Itu awam kabeh ya Rasulullah. Qala Rasulullah tak lain. Bal minkum balikat tiaranjeun kabeh. Ya nakum karena saya tun aranjeun kabeh tajiduna eta mangyan aranjeun kabeh al khairi kana kalusan akhwanan kapirang-pirang jamaah lungan. Wala yajiduna jeung teu itu awam kabeh. Alaihi kana ieu khair awanan kapirang-pirang jalungan wasila jeung ditarosa Ibnu Mas'udin radhiyallahu an tafsir hadi ayati tina tafsiran ieu ayat faqala tu dengaru Ibnu Mas'ud ayat tadi layat berukun ya oleh Ibnu Mas'ud innaha saya tuna ieu zaman ada lain saya talil ihaza zamanaha eta zamanaha yepitanan inna haza saya talil zaman lain saya talil ihaza zamanaha eta zamanaha yepitanan tanpa ditanya abis sahlabah naroskeun ka Rasulullah tina tafsiran dawan Allah la yadurukum man dalla ilah kana itu lipakola ya sahlabatu mur ina saya tuna pitanen ala yaumana bayi makbulatun etri karima lain hari zaman mana lamun ayatnya mah ditarima walakin qad awsaka jeung tatapina yakin deket yang tapina deket naon ayat sia yang datang naun zaman pitanan tak muruna marentah aranjeun kabeh dia ma'rufi kana kalusan payusna tuluy dipigawe dihum ka aranjeun kabeh naon kaza anu ibui pamana wa kaza jeung anu paihan komo ayat nama zaman baheula nya sakira rejim hartomo zaman fitnah tah model ayeuna deui Mesir diturunkeun eta zaman fitnah coba dengan kiai melalui ayeuna tadi mana di Libya deui turun deh kita, presiden tak kena turun deh. 32 tahun dah presiden Mesir teh jadi presiden aja. Ngan di urang mah hese ngarurunna obat timbaladna. Sopet teriak sopet. Watakuluna jeung ngucap ngomong
Watakuluna jeung ngucap paranjeun kabeh. Pala yukbalu tuluy teu ditarima ieu kaol antara pitakuluna. Watakuluna jeung ngomong aranjeun kabeh pala yukbalu tuluy teu ditarima ieu kaol minkum jaranjeun kabeh. Pahina idin tah dina nalikana ieu yusna bikum kaza. Alaikum misti karanjeun kabeh. Alaikum misti karanjeun kabeh anfusakum kana ngariksa pirang-pirang awak karanjeun kabeh. Kasadirian. Laya durukum madaratkeun karanjeun kabeh taman jamak dola satari eman. Iza sadayatum di mana-mana menang pituduh karanjeun kabeh. Pakola jeung dawuh sallallahu alaihi wasallam. Lita murunna. Lita murunna asal mah tak muruna. Kapan lam amat. Lita murunna kudu marentah lam amat. Lita murunna kudu marentah saestuna aranjeun kabeh dia ma'rufi kana kalusan. Walitan hawunna jeung kudu nyegah saestuna aranjeun kabeh anu munkar tina pamunkaran. Mun begitu aula yusallitonna atawa yakin bakal ngawasakeun saha Allahu Gusti Allah alaikum ka aranjeun kabeh sirorokum pirang-pirang anu goreng si aranjeun kabeh. Pirang-pirang jam anu goreng si aranjeun kabeh. Tumayad tuluy ngadina saha khiyarukum pirang-pirang jam anu alus si aranjeun kabeh. Pala yustajabu tuluy teu disubadanan saha lahum pikeun ieu khiyarukum. Maknahu ari mana ye hadis askutu eta leungit naon mahabatuhum dipikasiana ieu khiyar kabeh. Min ayuni asrori dina pirang-pirang paningana pirang-pirang jam bareng. Pala yakhofuna tuluy teu sieun ieu asror kabeh. Takhiyar kabeh. Waqala jeung dawuh kana salam ya ayuhan nasu innallaha ta'ala Gusti Allah yaqulu eta ngadawuh Allah. Litak murunna kudu marentah saestuna aranjeun kabeh dia ma'ruf kita kausan walitan hawunna jeung kudu nyegah saestuna aranjeun kabeh anu munkar tina pamunkaran qabla an tad'una qabla an tad'u salama hian ngadua aranjeun kabeh palayus jabu tuluy teu subaranan salah kumpikeun aranjeun kabeh. Apala jeung dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Mahito ahmalu birri ari pirang-pirang amal alus. Ya itu amal salaya ilah. Mahito ahmalu birri ari pirang-pirang amal alus inda jihadi dina nalika perang fisabilillah dina ngabela agama Allah. Ilah kana pasatin anu eta saperti satiupan. Di bahrin di sagara luciyin anu jero. Jadi unggul kena jihad. Wa majnun teu ahma jami'u ahmal yabir ari sakabehna pirang-pirang amal alus wajihadu jeung perang fisabilillah ngabela agama Allah inda amri nadi kamarentah dia ma'rufi wa nahyi anil munkari ilah kana pasatin aing eta seperti satiupan tibah rin di sagara sejerak no jero. Jadi kita kena amal ma'ruf bi ma'ruf. Wa qala jeung dawuh Kanjeng Nabi alaihi eta mulut kepada Nabi afdhalus sholati ari pangleuwih utama salami jeung kamatan. Inna Allah Ta'ala sayyidina Allah Ta'ala layas alu eta yakin bakana Rasulullah al-abda kana Allah. Hari naon perkara mana asa eta nyeda ieu maka kanjeun idaro ayat ta eta idan idaro ayat ta imani ngali anjeun al munkar kana munkar nyegah antun sirahu kana yen inkar nafsina mana asa antun sirahu kana yen inkar anjeun kana munkar Faidah lakona tadi mana-mana murukan kalau usia Allah al-abda Allah. Hujjah tau kana hujjahna abda. Olah tang mutab di abda. Rabbi para abdi.
wasako jasi kusikotan. Wasaktu kumanda abdi bika agusti wa paritu jeung sieun abdi minan nasi tijana-jana. Wa qala jeung ngadauhan jeung Nabi sallam iyakum kurusieun aranjeun kabeh wa dulu sar tadiuk alat turukoti di pirang-pirang jalan, kemudian jalan di pirang-pirang jalan. Kalau ada sahabat kami, ma lana budun, ma teaya lana tepikan orang saya, naon budun sugi, ma teaya lana tepikan orang saya, naon budun sugi, dalam menteri sugi betul. Yang namanya pasti nari turukot, majalisuna esta pirang-pirang tempat di ukuran saya. Natahadasu ngobrol atau nyarita urang saya yang disuruhkan. Oh, lah ngadaukan Nabi. Faiza abaetu tadi nolak aranjeun kabeh. Illa zalika ingkang itu natahadasu ta'atu tak kudu mikeun aranjeun kami aporiko kana jalan hak.